Kang Ian Sofiantos Topir Kiyo Dihoya Kaurang dapur Desa dapur punten dipangger ke sapi kucing kuring Kapa panci Bandung kondusif Oke kasih anak gitu mengaturkan hujang siang hujang nakseni ya welcome ke Sarayana ayo orang digoyang katanya pasal singar artis Indah semua arahnya sih ya oke kakak pagar ayu pagar bagus anu garulis anu karasnya pun simkuring layung syari anu ayah handapeun langit burung ibaratnya angan alam nu endah sugan henteu layu sameme usumna syagagang kumbang nu anggang arek diteang tuturup pun turuna ngajugjug ka hiji lembur cek beja mah ros bodas aya di dinya sugan henteu layu sameme usumna syagagang kembang nu anggang arek diteang ditempoan rek dilongokan ditempoan rek didatangan syagagang kembang nu anggang ros bodas kokole batan syagagang kembang nu anggang ros bodas kabayang-bayang hujang suping aduh mestinya ada raya gitu mohon hujang siang kasarnya anu manditen ieu dina kapingin jeung ari mung kumpul karonyo alhamdulillah sarehat walafiat lahir di makaning batin tuturupun turun ngajujuk ka hiji lembur cek beja mah bos bodas aya di dinya sugan henteu layu sameme usumna syagagang kembang nu anggang arek diteang ditempoan rek dilongokan rek diteang rek didatangan syagagang kembang nu anggang ros bodas kokole batan syagagang kembang nu anggang ros bodas kabayang-bayang lamun numpakan daraan antara Bandung Sumedang urang bakal ngaliwatan jalan mata hariwang kaung wuhuran ninggal pengkolan mikir lamping mapai jungkrang mata aring geus nenjona baluas ninggal lewangna cadas pangeran baheula hujang cimata di dieu pisan korban jeung kateleungesan camati getih ngahembas lara balasa rangeuyan jiwa sejarah mangsa dijajah baheula di dieu pisan pangeran Kornel tatandang ngabela ribuan
jiwa untuk nak mungkas ajana musik mangga kalau mana seniwati ayo udah kesaringan masih bersama REE Nada Entertainment saringan kuson audio kita RCS 01 pimpinan Kang Dia. Oke keluarga besar Rewa Hajar cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung kateleungesan camati getih ngambas lara balangsat ranggeyan jiwa sajarah mangsa dijajah baheula di dieu pisan pangeran Konil Katandang ngabela ribuan jiwa untuk nak mungkas ajana najan melah gunung najan ngapak mega sakara pasti disorang rumasa kuri kapelet nugelis pujaan hati tonggoro saminggu tong wakas sabulan asa tahun regedi dagoan rumasa kuri kapelet nugelis pujaan hati nah atuh ukurna sawangan anjeun datang mere harepan atuh ukurna sawangan anjeun datang mere harepan ulangan ukurna sawangan ahan jakal kacida lamute laksana menggetkeun tali kaasih nyimpaikeun rasa kaheman menggetkeun rasa kadedaya kasep coba api dengar ukurna sawangan anjeun datang mere harepan nah atuh ukurna sawangan